Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala SMA Negeri Hiji Jati 7 anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu Guru sareng reng-rengan tata usaha anu kusim kuring dipihormat, teka kantun rerencangan sadayana anu kusim kuring dipikareus. Hayu urang panjatkeun puja sinareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mangrebu-rebu kanikmatan nyaeta nikmat iman sareng nikmat Islam. Dugi ka ayeuna urang tiasa ngariung mumpulung di ieu tempat dina raraga ngaemutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat sinareng salam mugia tetep dikocorkeun ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, tugduri ka urang sadaya salaku umatna, mugia kenging syafaat timantena di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salaku panata acara seja ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun di antawisna anu kahiji bubuka, anu kadua gema wahyu ilahi sareng sholawat nabi, anu katilu sambutan-sambutan, anu kaopat acara inti atawa mau'idatul hasanah, sareng anu terakhir nyaeta panutup atawa kumullah. Supados teu nyangkong teuing kana waktos, sumangga ieu acara urang buka ku aosan ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara anu kadua gema wahyu ilahi sareng sholawat nabi ka saderek Egi Gilman Islami sareng reng-renganana disumanggakeun. Hatur nuhun ka saderek Egi Gilman Islami sareng reng-renganana anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'ana sareng mimpin sholawat nabi. Mugia anu diaoskeunana janten pahala kanggena sareng janten pahala kangge urang sadaya anu mirengkeunana. Hadirin rahimakumullah, minca kana acara katilu nyaeta sambutan-sambutan. Sambutan anu kahiji bade didugikeun ku ketua pelaksana ka Ibu Hajah Uswatun Hasanah disumanggakeun. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Uswatun Hasanah anu parantos ngadugikeun sambutana. Sambutan anu kadua bade didugikeun ku Kepala SMA Negeri Hiji Jati 7 ka Bapak Dr. Andes Aan Hermansa disumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andes Aan Hermansa anu parantos ngadugikeun sambutana. Hadirin rahimakumullah, minca kana acara kaopat, acara nuku urang diantos-antos nyaeta acara inti atawa
Mansur waktu sinareng tempat disayogikeun. Hatur nuhun ka Bapak Ustadz Yusuf Mansur anu parantos ngadugikeun mau'izatul hasanahna. Mugia anu parantos didugikeunana tiasa janten ilmu sareng pelajaran kangge urang sadaya sangkan urang kenging kaberkahan di dunia oge di akhirat jaga. Hadirin rahimakumullah. Acara salajenna nyaeta panutup atawa doa anu bade dipandu ku Bapak Ustadz Isa Ansori. Ka Bapak Ustadz Isa Ansori disumanggakeun. Acara demi acara parantos rengse. Mugia diayakeunana acara ieu urang tiasa janten umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu langkung sae deui. Sakitu anu kapihatur simkuring ngahaturkeun nuhun kangge partisipasina kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Ilal liqa'i ma'as salamah wassalamu alaikum warahmatullahi